Di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa, yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, yakni Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atu ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10, yakni Yaum Asyura, memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka Gobilin ila Gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasu'a bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasu'a ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap urang mah disunahkeun 2 hiji tasu'a nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh, luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun, kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal, dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun
ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan, ngaranna bubur tanpa garam, jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam. Tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis, dibubur teh diuyahan ngan digulaan, gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah, keneh-keneh ketel tidak rawan urang bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we. Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu, urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepeun lah. Aju beres ngabubur kiriman nyana. Kayak gikunya di dahar jangeuna cenah bubur bidah ye. Kayak gini tanyana. Tahun hareup ngabubur bidah deui lah. Ngeunah cekna tuh. Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nya. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim, sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram, tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gudena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara 10 Asyura. Nah, iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin. Berarti tanggal 10 na poe Senin hareup. Geus jeung tasu'ana Minggu, puasana 2 poe Minggu jeung Senin. Tuh, acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari. Waduh, mantep jasa tah. Hiji tanggal 10. Lah cenah moal tanggal hiji na mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti. Lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu ajeuna 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah dendeuk moal keneh bae. Ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon. Ieu mah kolot haju ngarasa kolot. Asana aya nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye
terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil. Lamun urang mah bisa ikhlas beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cek Kangjeng Nabi moal Gustaf mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Neuk sedekahna cenah ulama neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta minum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokona lamun urang nyeun kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Geus kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang. Geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh. Geus mah puguh asakna atahna we geus lah. Naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere. Ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae, terutama jembar hate. Ikan nu hese ge jembar hate. Mobil boga, pemajikan boga, hate ngulunut bae. Mana teh hese teh kos kitu eta. Hese teh wae. Aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya. Aya tah kos itu aya tah. Tapi sabalik teh aya nu boga duit berboga duit tapi teu jembar-jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang minum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seuri keur eueuh seuri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa. Mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis kana hate lah ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh abu tiduk-duk disusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia manggis dibagi ya ku Gusti ulah sok hahanteman teh nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis
Masya Allah jantung tiis jasa jantung gimana lain pan kapan geus balik karena jam hiji aja geus balik ke mana bebonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salah kira wah idek dah geus asak sangu geus hareup ditu di warung geus kudu diimah-imah kerenangan duit sing khusyuk waduh salah kira aja ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek masya Allah masya Allah masya Allah eta mah hareudam dek balik jam 4 ke moal lain lah di babaturan ngajak balik urang balik lah moal emang kunaon kokoprak aya di bah emangna anak kotok itu di kokoprakan tetapan senep eta karajaan teh mentak neangan pamajikan anak mun urang dek kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamunnya nak pan kan ngomong gitu sih batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyin ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyin ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sahabat nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti kuari siap-siap bonteng suri buah yang naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus ti kuari aya jeung ka Jembaran ayo geus poe terutama yatim piatu fakir miskin keluarga ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah cerita tentang penganiayaan terhadap janin nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggel indungna wa imma diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi guro atawa ku obat diberi obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi
Untuk dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil, ya tadi bere obat. Sebab besi ke efekna kana janin. Tuh gitu. Aya nu ngahaja ngaluarkeun orok. Semacam-macam. Nah, ya kan tadi teh ya dijelaskan bahwa janin guruh janin ngajinayat janin ngarusak janin ngabunuh janin adalah guruh naon guruh waya guruh teh abdun eta hamba sahaya di urang mah hamba amatun atau amat boyongan perang muslim mukmin perang yang kafir diboyonglah kafir lalaki nak jadi abid awewe nak jadi aman kuarima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi teu dibere dahar teu dibere nginum kuari teh aya nu paeh di kam ilah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir nu deket negara tetangga Yordan nu deket negara tetangga Qatar kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge orang Yordan ge nurani nama ceurik tetapi aya jalur pemisah melalui politik na iyalah politik jahat demokrasi teh kos kitu sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik ngahaja ku Amerika di demokrasi ke nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi beda jeung negara Islam Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah naik kafir-kafir Yahudi Kristen kitu bae geus ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi aya aturan demokrasi kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan nu kuat makin kuat nu gagah makin gagah nu lemah makin teu berdaya agama makin terus didiskreditkan di pojokan terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur terus politik kufur ekonomi kufur urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi teu berdaya urang padahal Indonesia mayoritas Islam bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim ngomong di DPR nama ya kiai segala rupa kiai segala lain lalagaan kiai Habib malah tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya karasa aya Habib di DPR ku urang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasan teu mengenai tentang agama henteu iyalah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah
ya Allah alam terserah kos kieu di Syria di Irak kuari Yaman geus puguh Palestina sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi anu teu dibere dahar teu dibere nginum paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh ieu teh nu loba pararaeh di jero kam nah sebelah deui mah dibere cuman dialas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres keneh masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun enggeus kitu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama dendam ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah iyalah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ke Eropa nah termasuk nu ka Amerika panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerjasama kuari otomatis kuari teh dendam terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya ulah bebeja ka batur ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi kan udah serang ngomong da tuh kabeh nyaho teh geus pasti taya tinggal urang pa bisa-bisa nyalametkeun diri selantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala beberes diri urang sing hade akidahna sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak urang didik anak urang lain lalagaan ieu serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ka DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai di Golkar ih teman-teman kiai gede ragang di tanggal caringin tigesle ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia niuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kitu mah masuk wae geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae bor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jelemana heran teh daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kayahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ganja tabaki uci can kabere bae cenah ki uci bah geus uci bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja di dahar barabkeun ka kotok hap aja kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres katanya inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak pokoknya asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu kiai hebat jasa dek hebat dek teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona
asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kieu supaya tobat majelis teh gede eueuh sia pondok 2 tingkat eueuh sia teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar kemana tuh ke PDI sugan dan teu PDI tadi nggak gadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksudnya bisa nyebut cau ieu mah cau kiai bolon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahnya ya aduh ese jasa ya satu ngaluhurkeun agama ya acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus eueuh nu ngaji pondokna bagus eueuh nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji kercan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama coba contohan kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar wahia abdun abid jadi ka Golkar ya hari guru eta hamba wa matun dawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang nih cerdas nu mana tawalangan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieun misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieun terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh
ayat eta dibaca bohong hebat biasa kiai muid lagi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wahnya kalian tahu wa itaidil qurba wal hal fasal munkar teu karasa pupujana ge teu adil teu jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan itaidil qurba wal hal fasal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka dan ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat sia ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah mareta bil adli wal ihsan tita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam waduh ka jahanam masyarakat khotib ka mana dadah khotib ka jahanam aduh Gusti Allah doaku eta dibaca kabeh eta basa dunia teh ayat eta mah wasal beres be itu khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah tah kabehan ka masa dunia aju adil henteu ihsan henteu ita'i dzil qurba pelit yanha 'anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khotib mentak hampura khotib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khotib lah umumkeun ku sia Jumat besok libur aduh Gusti Allah doaku boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah dari poe Jumat teh ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat emang kumaha digaji pan ku pemerintah bolon eta sakali khutbah sabaraha duit gar sabaraha duit tuh Haji Pendi mah jasar dibayar bareng nya namanya nyaho bae geus moal menang ganjaran si Haji lah wala sahur nurutkan jagala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajid biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kali itu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan sarap geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu isuk can ngadaharna naon kakaran cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos kieu geus babarahan kan ini aing geus tembelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini naik tadi sapiring gimana kotok merentah mah di bere deh ku nini di dahar deh sayap deh di blon nepikun mah kos gitu dah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos gitu eta ulah kos gitu batu Cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran mah geus teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh lamun beki kiring mun diparut dijieun minyak beki loba minyakan minyak na teh pohara kalapa kolot mah tan mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot ge kolot kalapa teman neng lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha
artinya kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng. Sia ajak neng teh sudah teh loba minyakan neng buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolot mah tinggal gitu bae tah ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan monggo situ bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna. Aja orang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae. Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu tadi dipakai mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ngaji ganjaran doang mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh bentuk kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys tapi mah masalah ieu mau dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus tah mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh emang doa atuh ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro giro nisfausidiatin saparo 10 diat datang ka Yustaratu disyaratkeun buluguha nyampe na dina harga nyampe na giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK ini ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek dia fafil huril musim roki gimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegah per 10 diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalangan niaya sarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsinan kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah iya nu menganiaya kudu mayar diat nak separo per 10 diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 berapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain takidat pakom satu abiro mun abidna ternyata abidna upadi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malaya kajen ku kumaha lain amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asal terpercaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah
nah iya kumaha lamun abdina kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran dadam pakene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turun teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kalau masuk inget ieu teh ya dongeng ya aki-aki boga pamajikan murah ngabelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kabelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku pamajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter teh ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana kieu haki-haki beres nungguan isukan cendeun medinya handapeun dipa ari jam 1 pabajikana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajikana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dieu di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres besok-besok berangkat ke dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini nggak hiji di sini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini sama majikan sial cek kiai merenana dadok gak jangan dimasalahkan lu pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu lain nah anu pikun apa majikan tahu anu pikun kayak geus karolot kara itu eta sing hade aya deui lain kitu tah mah kiih syak-yakit ya dan beda air itu nih lain diadap di luar meja pemajikan haus diinum Masya Allah cek pemajikan celi nutata dina torek jadi muka irung mararuka isi nginum naon orang ceki salaki obat torek itu torek cager entah kecil muntah cager tambah torek Walil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu tadi syarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi kibatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi harga nabe lamun abid eueuh cara diurang geus bae harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya li warasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sahabat ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani wakila cek sakal inta amada faleh munyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atau zaid aya faktor kesengajaan menganiaya di sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampai ke ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab.